tohonan kumarana kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil ukudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain kaulah pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang lumayan sakitu luar biasa berarti imanna aya keneh tama iman masyaallah alhamdulillahirabbil alamin aya sababaraha kepala desa anu datang ka kula setelah tanda tangan gereja kuari hirup asa teu pararugu camat anu kamari caritakeun geus teu pararugu datang ka kuari teu pararugu cek cenah hirup kudu kumaha teh seperti eueuh jalan itu keneh sababara kepala desa nu kungsi tanda tangan ka kula datang deui bangun molotot bangun henteu kontrol teh nah itu setelah tanda tangan teh loba panyakit tuh model kara itu di dunia keneh geus dikitukeun komo meureun di jero kuburan mun teu digencap masyaallah sabaraha sih kauntunganna tanda tangan mungkin motor mungkin mobil paeh ditinggal tapi nyana dibelum disiksa masyaallah kadanan cara ditu mah di Taliban mau perang ngalawan kafir teu eureun di Irak ditangtangan ku urang Irak dek dibawa deui ge ka ditu ka Amerika ulah cakna omean kami di dieu urang Irak mah kos karar itu dek dibawa ka Amerika diulahkeun ku nyana omean cakna bunuheun etapan buah raja saya boga jiwa anu model kos kitu Iran menang tangan ka kafir teh siap tempur ai kunaon di urang mengpeleh mayoritas Islam di Indonesia di 90% kuari turun menjadi 85 bejana geus turun deui jadi 80 tapi loba keneh lah sakitu mah loba keneh tapi mana ieu kualitasna masyaallah mun ka kota teh atuh nu ngaji kuari marake kopea geudeung maka ditu atuh open cup nyana keneh anu minuhan majelis nyana mun aya orkes atuh nyana keneh jah insyaallah Gusti kulon jadi karar ieu hirup ya Allah ya Rabbi hore nyana keneh Gusti Allah sabodo tama nu penting masing hade urang keur dideuleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin amat ieu hate keur dideuleukeun bulak belok isin amat hate loba kahayang di luar ridho Allah di luar ketentuan Allah lantak ku aya ngaji teh urang teh supaya ngabenahan ngabersihan batin supaya rapi iyalah ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud tohonan kumarana kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain kaulah pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji
ketika orang tengah jauhan larangan anak berarti orang jalir tidak janji asal jalir tidak janji orang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran kai komo tama Kristen mah Buddha kafir nu baheula qalu bala tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah. Urang mah alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nyesop laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nyesop laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit iya Gusti aufu bil uqud Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10000 lamun didata ulah ngabohong coba sia ngridit henteu ka dieu sia kakatuhu sia ngridit henteu kenca ngridit kenca asa roban ka kenca kenca ieu ingat deh aufu bil uqud hanas teh sabaraha meuli motor teh sakadar gujag gijig motor canang geus paeh urang ka ditu dibeuleum naudzubillah min zalik naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing masyaallah tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tatangga isin aing ku pamajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah haji jeung nu di imah mama orang kota mah mama orang Cikupa mah mana ade kobo orang kolon mah kade dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kade itu deket ka Cibeo tau mah atuh rawayan dia pan bahasana kade mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat yang gitu ngaji naon memang di Cilongok ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohonan nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon ieu motor kreditan dah batur mah kredit mobil gitu karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah mulai tinggalnya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu nyandung bae kitu aing lain ngeberesan masalah nambah masalah tah ieu tah kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir mah cenah eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna neng kulon urang ulah boga TV bae lah jual teh kana ulah boga TV bener detik teuing tah mah lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu lalaki mah kan bikang pararese jasa bikang hararese jasa henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh jah urang hirup moal kabel ieu saaya-ayana bae heulana atuh aya kabeuli mah kabel beuli motor aya utuh kabeuli mah ulah maksakeun lah tah eta tiis tah kos kitu teh tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu batur ganti deui urang mah eta kena kempes deui pan eta hak bae urang teh
tanjut teh wedek katanya. Mun geus dikitukeun ku pamajikan tah masyaallah. Ya Allah ya Rabbi, ta eta tah gara-gara namanya nu nyundutan namanya. Kos kitu tah. Kan dibawa panjikanna ka di ngaji. Kadenge takutnya. Gecaknya moal ngaji, sanu nitah ini. Kita henteu ka sia ngaji. Tak takos gitu, aduh masya Allah. Tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah tuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah. Dahar ja aya sakieu mah tuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah ka ulah pati teh eke bae urang nungguan boga milik. Lamun boga milik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit. Atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki. Lintuh atuh ieu mah beuki kuru salaki teh agang gayeng bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya. Atuh moal aya tah baca penyakitna tah mah saanggel. Penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah. Geus cek ulah tinggalkeun. Neangan deui rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun ganyana. Aduh. Pandai teu serba salah urang deuk geusaan aya anak. Kan anak mah tetep anak urang. Aya teu geusaan pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa. Mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana? Mana pamajikan mana? Oh, hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana? Moal aya. Nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tak kena ku kiai nasehatna. Jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu. Panaseun nyana panaseun. Ulah teukeun bae. Ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah. Hese we pokona we mah. Atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah. Eta nyana hajung bae mingpiung we nya kali. Bisa balik nyana ulah antepkeun ke. Ingat ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae. Coba awewe lamun teu salat ya pamajikan teu salat neng salat heula atuh kakak geus jang atuh kakak mah endeup berarti heula bae bingung amat sih. Eta nembalan tah, nembalan. Henteu kieu teh atuh bareng atuh salat teh kakak ka masjid teh kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu. Engke salakina balik teh ngana kieu keneh we di hareupeun TV geus salat tancang. Gandeng amat sih. Kos karar itu. Sanajan aing teh nyaho ge kos kitu we pokona malah. Masyaallah. Eungap eta. Salakina eungap. Ya Allah ya Rabbi nah ye mentak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeun teuing geulis asal soleh pas kitu we atuh pan pamajikan jadi deung nya jore teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pamajikan. Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah. Di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah semen ka dieu nya atau kula nu ka ditu. Mohon senanti hampuranya engke rebo ditagih deui Senin ditagih deui rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen. Aduh Masya Allah ya janji pahara terutama bayar hutang kadanan ku dileuwihan mah kadanan ku meme waktuna dibayar atau tepat-tepat janji lamun teu bisa mayar teh mah hada bihada heulanan hampura lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura saayana heula urang boga hutang 1 juta bogana 200 ieu 200 lah
tak senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang. Senang. Ieu mah geus bebeja. Mun aya si anu bejangan kakak nya kitu nya. Emang kuna teu bisa mayar ieu kakak ieu kana. Atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar. Ulah kan teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae. Teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh. Awalna nulungan ieu keur carita hutang. Janji urang jeung papada urang tentang dagang, tentang hutang, tentang naon bae masalah naon bae. Terutama ieu perdagangan, perjanjian Masya Allah. Ya, orang kerjasamanya, ayo, aing 10 juta, 10 juta, ayo, orang ngadangkeun, orang terbuka bae, kabelah dituna, ngan sabulan terbuka. Kabelah itu makin acak-acakan, leng malah anu dibawa kabur segala rupa. Nah, ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur. Mungkin usaha jadi maju, kabeli itu, tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang. Masya Allah, ketika urang nyalahgunakeun duit batur, janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia, deuk kumaha penyelesaianana hanya neraka. Tah lamun urang inget kadinya mah jas sieun biasa. Masya Allah, tan mentak sinar ilahi nyulusup ka jero dada, mulai ngaberesan awak urang, besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti, antara urang jeung papada urang. Hablum minallah, hablum minan aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkeun ka aranjeun kabeh bahimatul an'am. Ai bahimah mah anu zawatul arba, anu boga suku opat, an'amatina jenis hewan ingon-ingon. Nu mantak ditafsiran di dieu teh ibil, bakor, gonam, geus idopat bahimatun kana al-an'am teh. Ieu adalah idopat bayaniyah, bahimah nyaeta an'am, cek ahli nahu mah kos kitu. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan nu sukuna opat heulanan. Anu sok dipake ingon-ingon diantarana onta, diantarana sapi, diantarana embe. Dihalalkeun teh maksudna naon? Dihalalkeun di daharna, berarti sabada dipencit. Di mana onta dipencit halal dagingna. Ai kitu bae can dipencit atuh haram, digorogotan ku urang. Onta atau ayat tamu onta nama moal dipencit nyokot bae disempog ku urang saeutik ping-pingna, atuh haram. Mantap uklan ba'da dzibhi, tina jihad di dahar sabada dipencit melalui pepencitan nu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu keneh sapi, kitu keneh maka cara pepencitan lu bakal diatur illa ma yutla alaikum, kecuali hewan nu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh tahrimuhu, soal paharamanana, soal nu diharamkeunana. Ke dihareup dina ayat hurrimat alaikumul maitah, moal kebal deui bakal dibacakeun ku urang ayat eta teh. Nu mana hewan-hewan nu diharamkeun teh asal ulah ondangan bae minggu hareup bakal dibacakeun ke atau minggu na deui ngan mun kebeneran ondangannya dulur ieu teh atuh moal kabagian oba ondanganeun jasa hingga dicirian dina kitab nage didinya rajin batur manyirian masalahnya nama lain ti dieu ka dieu ondangan. Insyaallah. Kitulah ke sing hade ye janji ye. Cak Gusti Allah
mana nu ku aing dihalalkeun, mana nu ku aing diharamkeun, teu bisa diganggu gugat. Jageus anggeus kabeh ge al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama di nu kaliwat hewan mana nu haram, hewan mana anu halal, bubuahan mana nu haram, bubuahan mana anu halal, inuman mana nu halal, inuman mana nu haram. Igis anggeus kabeh muncan anggeus moal waka dipundut Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Jadi ku dipundut Kangjeng Nabi geus anggeus kabeh nu kaliwat saeutik-eutik acan. Datang ka kuari sugan aya anu encan anggeus sehingga kaliwat tinggal dikias-kiaskeun bae. Cokot ku urang Al-Qur'anul Karim, cokot hadis. Tidinya ijma aya kias akurkeun ka ditu ja'al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum bergulir babarengan jeung elatna, wujud jeung adamna. Mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapatil ilat intapal hukmu. Aya elat akur jeung itu akurkeun atuh hukumna. Elatna dinu itu jeung ieu teh elat eueuhkeun atuh hukum jababari jasa. Eta Muhammadiyah ngeueuhkeun kias tampiling ku sia. Deu ka mana nyana nyokot hukumna acak-acakan nu mantek ngaroko sagala diharam-haramkeun teh akibat teu ngaji. Ngaji moal bisa atuh bacana ki uci mah beuki ngaroko emang kitu ongkoh deui. Lain ku sebab aing masuk ngaroko hukum mah lain nu urang nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu bisa diganggu gugat aya elat. Ieu ngaharamkeun make elat darurat atuh diseng-serikeun ku tukang ngaji Jamul Jawame mah sagede mui. Teu bisa ngaji berarti kos kitu mah atuh. Ngaji deui. Ka mana cenah ngajina? Sabodo sia. Ngaji deui loba kiai di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat nu ngaji usul fikih teu meunang sambarangan saharam-haramna. Lamun urusan negara, aturan negara los bisnis tama paling ge. Wajib helm. Dina Qur'an wa yajibul helmu. Aturan negara tama sapira anak Soeharto boga pabrik helm. Kamari ieu wajib ti beurang kudu dihurungkeun. Polisi geus kekerceuman matana isin jak kenai. Isinya angan naon ti beurang. Aduh geus bingung tapi instruksi ti ditu orenganan nyana boga pabrik bolham. Lamun teu dikitukeun atuh moal laku. Eta urusanana politik jeung bisnis geus tama. Nah ieu ge haram menurut negara, polusi dan lain sebagainya. Silakan tapi lamun menurut agama, gigiling atuh ulah batur aing ge gigiling. Gigiling da ka mana? Ya gigiling bae hareudang lah. Ulah sabarang ngisin-ngisin bae. Aya kitaban geus teu kudu make ijtihad deui, baca di Fawaidul Makkiyah. Eta cenah aya dina kitab Nawadir haram. Heuy, eta mah makom tasawuf. Hukum teh aya jang fikih likulli. Kitu qaumin istilahun, tiap-tiap kaum ngabogaan istilah. Tiap-tiap ulama ngabogaan istilah. Fikih ngabogaan istilah. Nahwu ngabogaan istilah. Bilagah ngabogaan istilah. Tauhid ngabogaan istilah. Tafsir ngabogaan istilah. Kemudian tasawuf ngabogaan istilah. Ulah sing hade ulah sadume dina kitab Nawadir haram. Kemudian urang ngaharamkeun keheula istilah ahli saha. Sedengkeun jang fatwa mah tetep bae fikih bae fakum bizahir. Boh atuh teu meunang sambarang. Teu meunang sambarangan nemantak sing hade suling haram. Teh suling teh haram. Haram teh naonna? Haram teh naonna? Haram teh hiji jin sulingna. Nomor kadua nyulingna. Adapun eta sulingna mah henteu naon. Sulingna mah henteu naon ja anu diharamkeun teh istima'ul mizmar ngadengekeun suling min ma'asil uzni maksiat ceuli.
teu sabaraha sih teu sabaraha eta kos kitu teh ngadengikeun suling teh teu sabaraha ngan di akhirat bakal dicician ku timah meunang ngagolotrokeun di neraka sakitu doang. Masalah tah nu sok ngadengikeun dangdut mantak Oma Irama nyada biangan ke dieu. Jadi engke boga engke pimpinan soneta grup Roma Irama pengikutna mari cek Oma Irama. Siapa ini pengikutnya yang suka mendengarkan suling saya? Ayo ke sini. Watu orang Cikupa loba, orang pasar Kemis, Cilongok doang. Berangkat. Oma, kemana kita? Ya jahanam lah. Suling nah haram dah suling. Ngadengikeun suling eta haram. Ai kitu mah sulingna aya dicekel di bawah salat atuh teu naon. Henteu naon, diteuneun urang make udang-udang suling 5 di dieu hiji 2 3 atuh masalah. Jauh soraan gama atuh. Haram sote sorak ngadengikeun sora suling. Alatul malahi haram lantaran dina Al-Qur'an liudillaan sabili. Nyasarkeun kana kelurusan agama Allah. Jauh nu keur ngagitar zikir Allah 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 ya. Sugan anu keur kieu naon karang-karanna anu kieu teh? Hah? Naon karang-karanna? Nyaramos ieu aja osok meureun. Eta bari zikir ya moal aya. Moal aya. Sugan anu make organ tunggal di nu hajat teh bari zikir gitu. La ilaha tong teng tong illallah. Bebeneran zikir aja lalagaan tong mongkos kitu mah. Haram berarti. Haram teh kos kitu teh alatul malahi teh haram. Didengikeun ngadengikeun alatul malahi zatiyah alatul malahi na haram. Haram tanah al-matur dina Quran wa may yusadillah wal hadis teh liudilan sabilillah tah eta haram. Tah baheula mama gentur mama satibi loceng bage neng diharamkeun gunyana lantaran tasabuh jeung loceng Kristen. Kontreng tak Kristen teh lamun deuk asup ka gereja neng tah loceng eta aya di dinya sorana di loceng tasabuh jeung eta haram sanajan ditentang ku para ulama tetep bae nya nama haram teh kos kitu lantaran akur tasabuh jeung eta mama gentur mah haram bae geus kos kitu teh sanajan ulama kabeh nentang ja locengan tamah kos kitu mah aju kabelah dieu nama locengna dipaling ku tukang es keliling tah tungtungna dipertanyakeun ai eta tukang es make kleneng haram apa henteu oge nya cenah teh bisa henteu oge mah sapira tah ngabejaan budak ceurik noneng tah jadi lamun hukum teh sing hade nu aya di ditu mah haram nu aya di dieu mah jadi henteu tuh kan itu baheula mah suara loceng bae dipermasalahkeun ku mama gentur sanajan mama kitu bakri mah henteu masalah loceng mah jauh locengan suara ngadu doang di jerona coba ge deuleu cak mama bakri ieu beusi di dieu aya beusi make kenong tah di mana disetelkeun jam 12 naik ngana neng tah eta mah saukur ngabejaan jauh locengan loceng anu tongtreng nu haram ge. Tapi urang keur sakola SD mah baheula apa eta? Nu baheula mah keur zaman kula mah nang nyokot di gereja mana meureun eta? Atau di sado meureun. Kontreng. Ai kuari mah geus make bel tet. Ieu mah keur carita kos kitu suara. Nah, dipermasalahkeun. Kabelah deuna alatul lahwi, alatul malai orkes haram tah mah mutlak tah mah kos kitu mah haram. Haram kuari mah para habaib jeung para ulama boga marawis ngan make gitar ditentang kul salah seorang pemuda bib kenapa itu kan ada gitar yang gede yang haram juga yang kecil mah nggak apa-apa cak pemuda yang kecil nggak apa-apa ya kagak apa-apa kecil kan ini mah mentak marawis baletik cak janat teu naon dia tolol jasa kunaon jadi karari itu hukuman teh. Ya Allah, ya Rabbi, berarti lamun bir segelas haram, berarti mun saeutik teh haram. Pan tolol eta kos itu. Jadi cek kiai ya kalau yang gede gitar Oma Irama itu haram. Ini kan kecil. Kunaon jadi karari itunya. Haram teh. Tak
kuari mata suara gamelan eta tiapan haram suling tombur kendang teh haram plak likuk dubluk haram nu mantak baheula adu kekuatan dalil bedug ge haram sebab sarua jeung kendang cek kiai teu bedug mangan sabelah bedug sabelah lu haram ge dua talamun di dieu aya bedug ge haram kulantaran sabelah tuh henteu mantap ulah ingat teh besi boga bedug di dieu aya haram eta sabelah bae geus eta henteu bedug ngaranna ge lain kendang henteu nanaon tah makos kitu mah tah berarti atur rabana ge henteu nanaon sebab sabelah lamun dua mah pagon haram belah di aya haram tah ieu mah henteu nanaon nu mentak baheula betawian marhaba berjanji make eta kotak duduk di dia ge osok baheula keur zaman Abah Haji Mahali mah henteu nanaon asal ulah make kecerek tah lamun aya kecerekan haram tuh jadi hukum teh jelas tak kuari mah gitar organ kendang gitu dan lain sebagainya direkam tak diasupkeun ka HP nu bogana kiai jeung ustad keur ngaji tong teng eta kiai tolol kiai goblok eta HP eta suara panggilna goblok atuh paleta haram atuh jana deug haramkeun kumaha alatul malah hijanana ge eta mamawa di dieu hiji diceuli dua eta teu karasa pan eta kiai komo kieu nu sok ceramah mah eta pan jazz musikna ge di dieu rock and roll musikna ge hayang ya pede lah supaya percaya di gaulnya dan eta geus boga aya urang lembur mah dangdut ya kos gitu eta haram bego teu karasa mah di bajana di bawa pan eta kiai pan eta baheula mah siwak nu di bawa kuari mah HP tah eta teh karasa nu mantak haju pelepes elmuna kunaon eta teu sadar diri kurang introspeksi horeng dibabawa alatul malahir rekamanana dibabawa haram tah gitulah jadi mun nyaritakeun di akhir zaman kuari hararese baheula mah anya loceng ku mama gentur dipermasalahkeun mama bakri ngantekeun sepeda eta mah teu aya locengan teu mangan suara ngadu hungkul jang kitu ngajelaskeun jam 1 2 dan tilan lain sebagainya ya akhirna masalah tah mah masalah kabelah di nama alatul malahi direkam alatul malahi dangdut di kaset haram kiai rame-rame haram teh gadengikeun kaset dangdutan kaset musik haram geus sepakat teh baheula haram ngadengikeun musik rekaman haram kuari aya di HP kiai nu ngaharamkeun ngomong naon cenah ya haram leutik lah sabada sia tuh bab HP na ge cenah leutik kecuali HP nu gede kumaha sia bae atuh deuk ka mana lompatna coba masyaallah nu mantak ilmuna pelepes teu karasa dirusak kepercayaan anak kunyana sorangan sebab nyana teu karasa kos nyana ngaharamkeun kredit nyana boga showroom nyanana atau anak nyana boga showroom deuk kumaha coba ya kredit cekeun teh emang tepati bagus sih cuman ya emang butuh lah misalnya itu kudu jelas aya teh ngomongna tadi rusak kunyana kene atuh ayahna mah tapak kreditan ustad kiai santri tapak aing mah teu hayang saeutik-eutik aja aya televisi tapak tina televisi sanajan aya mangpaatna loba madarat teu hayang aing mah lebih cinta ka Gusti Allah dibanding jeung karamean-karamean cenah cak batur ortodok leg-leg ku sia kemodernan los datang ka mana sia usum HP teu hayang aing mah cenah butuh tinggal butuh aing ngomong sebab madaratna loba jasa dan lain sebagainya teu hayang we kakarak ilmuna cak Allah berarti saya berat ka aing lain berat ka BlackBerry berarti saya
kuat kepercaya ge dirina nu ngarusakna elmuna mah gede. Nah eta teu karasa ku urang. Makin waro diri urang, makin tinggi kepercayaan urang jeung keyakinan urang ka Gusti Allah, sinar bakal kaciri. Tinggal kitu bae tah. Dia lain teu bararisa, Fathul Muin, Fathul Wahab, segala bugiah jeung ikna teh kadang di luar kepala, tapi jelema teu percaya sama sekali, kepercayaanna dirusak ku dirina sorangan akibat kaharaman-paharamanana kunyana teu digubris. Aufu bil uqud sok tohonan janji-janji Allah ka anjeun ka Gusti Allah anjeun papada anjeun asal urang bisa nohonan janji bakal nikmat geura ibadah. Urang nu mantag teu ngeunaheun ge salat ieu mata urang, ceuli urang, sungut urang, hate urang. Berat ka dunia dibanding berat ka Gusti Allah. Mantak aya carana, kumaha carana? Introspeksi ya. Timimiti riyana ujub data kaburna. Babari tah nu kos kitu malah duh hese lain babari kumaha hartina bisa-bisa tapi hubud dunia mah luar biasa hese. Hubur riasa hayang jadi pamimpin bae. Lamun diondang teu titah jadi pamimpin bae ngariung aju ngajang hilek. Jeung ngajang hilek sial aing diondang teu titah mimpin aing tolol jasa. Hayang-hayang deui aing ngokos kitu pan kiaina teh aing jakate tah mah teu ngomong jakate ya kiaian aing jeung nyana mah kolotan aing jeung nyana mah heulaan aing ngadahar uyahna atuh elos legleg Gusti uyah tah hayang kos kitu teh hayang imah dijadikeun wae iman teu hayang kubur riasa karana ieu lah gangguan batin. Ulah dipake ke hayang ku maprakna bae datang kariungan titah jadi pamimpin ayo henteu atuh ngamakmum jadi bebas hate teh nikmat nu penting mah ka Allah bae tak kudu kos kitu katarak nikmat ieu mah henteu ya mah bebeja ka eta ka non karana penata acara saya mimpin dia Kiai Anu robah aduh masya Allah bingungnya tete penata acara ji geus di ditu ulah kolot nu kos kitu mah kubur riasa di dunia mah mungkin diagungkeun lantaran pamenta tapi cak Allah naon noreng uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan ingon-ingon engke nu bakal dicaritakeun mana nu haram mana nu halal ieu mah diantarana onta jeung nu sarupa jeung onta sapi jeung nu sarupa jeung sapi kebo mah padeuh teu dicaritakeun dina Quran teu dicaritakeun dina hadis teu dicaritakeun jamus ngaranna teh dikiaskeun munding ge kana bakor dina pada elatna loba akurna sapi munding jeung sapi teh kemudian gonam dari berbagai jenis baik embe gembel embe Jawa kadituna segala uncal da jenis embe-embe keneh teh nu kararitu teh na ieu dihalalkeun tina arah di daharna sabada dipencit melalui pepencitan syara kecuali hewan anu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh dina ayat hurrimat alaikumul maitatu nah engke aya nu diharamkeun Fal istisna munqatiun cik ahlinahu istisna munqati panjang mun dibacakeun mun dibahas wa juzu yakuna muttasilan geus wa tahrim lima arada minal maut wa nahwihi diharamkeun karena aya sesuatu anu datang anyar boh paeh teh tanpa dipencit atawa tiga jebur teh atawa ditembak teh tanpa melalui persyaratan atawa ieu dipencit nama nganjang saha nah ieu aya elat-elat anu datang anyar nu mantak jadi haram Guero muhilis syairi salian nu ngahalalkeun kabeh kana buburon wa antum hurub bari anjeun teh dalam kaayaan keur ihram ta ieu soed yakni buburon nu di luar jelema nu keur ihram mah halal tapi keur ihram mah jadi haram innallaha yahkumu ma yurid
Sanyana Allah eta ngahukuman kana sakumaha kersaning Gusti Allah. Dunia menangin Allah, hewan esina menangin Allah. Atuh ku Allah dijelaskeun nu ieu halal, nu ieu haram. Atuh kumaha Gusti Allah kersana Gusti Allah. Urang mah tinggal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya ge baheula di zaman Syekh Bangkalan. Oleh Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila Ki Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas kene torekat ngan langsungnya. Bali ka dieu loba kaistimewaanna, di antara kaistimewaanna nya mah hobina ngaji tafsir, santri ratusan. Eta lu endek ngaji sorop mawa sorop, nu endek ngaji alfiah mawa alfiah, nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun. Tapi nyana ngajina tafsir bae, kudu ngaji sorop kadengina sorop, kudu ngaji nahu kadengina nahu, kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih, kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda. Ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan, aya nu cengat, aya nu dula-dulu bae SMS. Macam-macam. Sarua kitu nu macam-macam. Tah ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu. Ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pad. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae. Karena ahli ikhlas mah kalem bae, boga permasalahanna kumaha Allah bae. Ditangtangan kelut, bahkan di rogala dan lain sebagainya. Kalem bae. Atuh japae emang nang Gusti Allah lain kudu lemah. Cenah kudu pae dicelurit masalah cek Ki Holil. Eta Ki Holil teh kos kitu. Istimewana. Muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji. Masya Allah. Meureun tilok adhar jengkol Ciduhna. Ki Holil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Tako ngaranna teh eta ki istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede. Hujan bergan datang ka dinya make daun. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu. Pergi jangan di sini. Kaget biasa ada tilok itu ai ka dinya ieu mah diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan. Biarin kehujanan juga. Ceurik nyana bali ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah ceurik kunaon diusir sama Ki Holil. Bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Teh kabelah dieunya ditafakuran bener bae begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa. Mobilna teu dikendalikeun teu terkendali nabrak kontainer harita maot berarti maotna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holilna teh hujan gede teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajeun kukumaha tepat jasa begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antara Gus Dur kerleutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae aya deui jelema hayang nyoba jasa ka Ki Holil dengan susah biasa ieu salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa jana ka Ki Holil sok ngadengekeun urang tah heueuh ceuk pamajikan urang ka ditu yuk ka ditu teh cenah ceukna mawan naon urang mangan bogana ganyong-ganyongna kajeun lah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Holil
Di papa, woi saya nunggu dari tadi, cek teh alhamdulillah, itu bawa apa itu, bawa ganyong, ini kesukaan saya, cek Holil teh, aju gegeran kasantrina, kolob ya, mencak bahasa orang mah, kolob, gorotok, di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh. Caknya nanti berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye, caknya geus senang hate balik beta nu susah teh. Kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba. Bener ganyong nu nyanang geus beak, ganyong nu tatangga dipaling kunyana. Hayang kalem ku kiai burung, ganyong lain peuting-peuting dicokelan, dibawa ka karung. Barang datang, assalamualaikum, Ki Holil ngusir, pergi kamu. Ini saya bawa ganyong, tinggal ganyong ya kana. Pergi. Oh diusir eta. Si jelema duaan teh diusir, ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai. Suka juga bukan dapat nyolong ya kana. Kanyahoan ku kiai nang nalin. Masya Allah eta Ki Holil. Karena mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking. Jadi jawara teh ceramah. Saudara-saudara sekalian, saking banyaknya ular, maka ular itu pemberian dari Allah halal. Udah, ular pokoknya ambil, goreng, enak. Dan itu kelabang, kalajengking juga enak ternyata. Jawara teh fatwa halal. Ceki Holil teh seperti itu budak halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicaita belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat Kaki Holil. Ceki Holil teh haram orai mah tuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Ya tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Bari bagian Ki Holil. Cek Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat nah hukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya. Ya, enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja. Kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener bae 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ka dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cagur. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh, ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah, bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyanang geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah enggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong kayak Ki Holil. Kenapa ini Jawara? Santok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat. Dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram.
eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah beres jampena beres ulang cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawora eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sana itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah nah ieu lah nu diharamkeun cek Ki Holil sudah ada disnya hewan yang halal yang mana hewan yang haram yang mana itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim jangan sembarangan yang halal diharamkan yang haram dihalalkan itu sudah kehendak Allah innallaha yahkumu ma yurid masih loba keneh dongeng Ki Holil jawaran nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil lantaran jawaran nu tadina loba pengikutna ku hari ka Ki Holil teh hatta pengikutna jawara mah pan pengikutnya marah nya mah akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna ari teh mah pan pemerintahan jujur adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara sagala Ki Holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil menca jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang kalau lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu mah tupannya nama ahlina teu bisa lanjutkeun ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil bahar aja geus lain kiai aja sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyono ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil teng ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngalama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng cek jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku jawara ieu dunia goyang aya kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieuan si jawara Kiai jangan melangkah, jangan melangkah. Emang kenapa? Goyang dunia. Kiai atuh biasa bae goyang asal kiai ngalengkah, dunia goyang, miringnya na kikieuan nya. Geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan gua. Ditonton ku kabehan. Emang ada apa? Dunia goyang. Ki Holil seuri bae. Atuh Ki Holil datang ka dieu, jana langsung sasalaman hampura, cek nya teh maafin saya. Kiai udah nggak usah jalan-jalan ceknya dunia goyang lain sambarangan Kiai Ki Holil teh mantap dijugjug di mana-mana di jarahan teh tak eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya Masya Allah Ki Holil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Holil ke insyaallah nah ieu mah keur cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata Ki Holil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti
beres cager tapi ngadengena doang ngadenge jampen aja kiai baheula beres-beresan jagana teh tatangga digegel orai beres cager Masya Allah iyalah innallaha yahkumu ma yurid ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi lan ikut tetepin alum hadis anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala wa wailul lil ladzi yatakallamul kalimata minal kizbi wa tawi karusakan utawi wel tawi neraka wel jurang ing dalam neraka sarwa ikut tetep kadue kang rarasan ya ladzi ing kalimah saking goroh liud hikadrepon yang tak anda akan gumuyu ya ladzi al anasa ing manusia wailun lahu tawi wail ikut tetep kadue ladzi utawi wail ikut tetep kadue ladzi intah awis tutug ya kawal nabi atau hadis Anasallallahu min fadlihi maka jaluk ingsun sadaya Allah saking fadl Allah ayah fadlana ingata ngarap saya Allah na ingsun sadaya minal ukul saking tunibas bima yusritu ing dalam barang kang pendosa para guna pangeran ingsun sadaya min gibat nyatana saking giba aw namimatin atawa adu domba buhtanin atawa gora pasin atawa ala inlahu sami'un mujibun ing satune Allah iku kang maha ngarungutur kang maha nyubarani. Walhamdulillahi rabbil alamin lan utai jenis puji ku tetep kada Allah kang mangeranan alam kabeh. Kurang nyaritakeun masalah fitnah lisan terakhir dina hadis nu dicaritakeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya bahasa kieu saur Kangjeng wailun ari karusakan wailun ari jurang nu aya di neraka. Masya Allah. Lilladzi yatakallamul kalimata pikeun jelema anu sok ngomong hiji omongan minal kidi tina bohong. Omongan dikaluarkeun bohong liudhikan nas supaya manusia sareuri timbul tina bohong. Model kitu yang naon gitu ngaranna nusok aya di kota teh naon gara-gara pelawak di antarana sakara tapangga siang meureun tah mah tak ieu ngalawak bohong supaya nyeun seuri jelema nah ieu ku Gusti aku Kangjeng Nabi diberi bahasa wailun nementak wailun lahu wail teh lamun dina surat wailul lil mutaffifin alladzina taye wailun teh wailun tafsiranana syiddatu azabin pohara siksa kawal mah wailun teh wadin fi jahannam jurang nu aya di neraka jahannam. Lauju ilatil jibal fi dunya lamun dijadikeun gunung-gunung nu aya di dunya kajero eta jurang lazabat hancur luluh gunung-gunung nu aya di dunya gunung Karang gunung Santri gunung Uhud gunung kabeh gunung diteuneun di jurang eta leket ajur ku panas-panasna eta jurang jang saeta jang jelema ngomong ngabohong supaya seuri manusia ngabohong supaya jadi disengsirikeun. Masya Allah. Atawa ditu mah wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu. Nah, jang jelema-jelema nu ngurangan timbangan, ngurangan takeran, ngurangan meteran. Ieu bakalna diasupkeun ka jurang nu aya di neraka. Nu lamun gunung diasupkeun ka dinya ajur jang jelema eta. Masya Allah mentak ieu wailun lahu intaha mentak sing hade urang ngomong ulah datang ka bohong fanas'alullaha min fadli urang nyuhunkeun ka Gusti Allah tidak fadl Allah aya fadlana minal wuquhi supaya Gusti Allah ngaraksa ka urang sadaya
tina ngalaksanakeun bohong naudzubillah min zalik bima yasqutu rabbuna dina ucapan anu ngajadikeun bendu pangeran urang nyaeta min gibatin ngupat ngomongkeun batur mudah-mudahan urang kabehan dijaga tina ngupat aw namimatin mudah-mudahan urang dijaga tina ngadu domba aw buhtadin mudah-mudahan urang dijaga tina bohong aw pasin mudah-mudahan urang dijaga tina omongan goreng supaya urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal akhirah lantaran Gusti Allah teh Samiun Mujib maha ngarungu tur maha nyubadanan walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ushabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.